أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jadi kumaha usul lain mah pokona mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na. Emangnya na boga amal naon? Amal nama tepati bagus dan melikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana. Aduh, cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun Bapak. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema diutus Nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah. Utus Nabi dakwahnya sagesa dakwah terpercaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoyah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun Nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah diberi umur ke Allah bakal balik ke Allah persiapkan orang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di tanah Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok tegoran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya na ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh neuk kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang jantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai je mang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri mikiran perekonomian henteu nya teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abah mun aya nyaho wali santri
iya tuh tenang wae ngitung bae weuy cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum salah seuseuh ya padahal mah kolot-koleng duh anak aing geus datang deui bae bah udah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susu loba omong bah kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya taloba geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deh bae teu jauh santri mah geus teu jauh naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi dan teu atuh mani nyana salat berjamaah tas berjamaah pondok maca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngertoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge geus senangeun ya terus teh nyana nu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 cek nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari geus mere-mere Masya Allah mantak kula inget bae kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah tek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur an munda balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga
cek pengusaha malaikat ulah kali ka surga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka surga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakeun tad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul banget ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh waduh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amal nama tepati bagus dan melikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus ka surgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di kana nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara da mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah henteu siapa tadi henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya sih pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaju di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah waun teh henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya bahaya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teka panggih penyakitna dicek dokter dicekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering bajar sehat dokter bodoh guys pugunya nana gering nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cekna teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka Kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh
Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bodak kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai. Ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan. Kudu mayar ieu mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu. Aya penyakit itu bener temen eta mah bohong, dukun ngaranna. Nah, disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy-ku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana bara wasara bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam ceritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba
tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kudu nama di TV gitu, hai para kafir, iman kepada Allah. Coba nyana di sel geus lah pokoknya. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui. Nah iya jelema nu kalalu bernikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa syarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibareang henteu Gusti Allah engke ge aya angin, ke gempa. Emang ieu mah wahadhi adatu dahri walasat biqubatin minallah. Lain sisa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantak caknya nanggeus pakunu ada mah antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datangna memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas deui mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya li ashabillahi wajibati alayya jamin Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang kene bae sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala la tudrikul absar moal bisa kadeuleu kumaha ta Gusti Allah mah moal bisa lantaran
badelap nasar murotab cek ahli badai mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal ka deui wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalap nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la hurufna pitudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tambah ngaji orok dina sorok ge ilam annama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung la napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana ma jeung la asup kana fil mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku ma jeung la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ge la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sakola nu teu ngaji nahwu la tudriku salah aing la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul absar tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti domah geus patah geus kasar geus la tudrikhul absar aing kudu naon deui atuh goblok topang geus dasar geus cer geus sukun geus tolol cenah sia mameureun pugu jelema bengek lain kabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorot teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing ngababengek sia hah ngabatukan aing ngababengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masya Allah gimana guys ngaji mah la napi berarti sekadar maca tengah robah kana segat fil mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua ya ijab aya salab ijab mah mahukimah biuku nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukimah biadami wuku nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia anu teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagulung kalapa kiai ngomong naonnya itu kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai jah heueuy nya bener pan ieu teh dijadikeun qadiyah
sedangkan qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa ba'dun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah, lamun anu ma apa ma'ala lihat bi jamil afrod kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrod ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrod tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun. Opat berarti opat kali opat jadi 16. Matak diruntuykeun tak ku santri mah. Kulun pakulun kulun pabadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun pabadun badun palasaya badun palasa badun. Bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun pala saya laisa badun beres. Ayo dah kau ada itu. Nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae. Bisa ajeun kumaha. Lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal nu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah. Ieu mah keur ngadidik ieu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae. Jadi nyana mah teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngadoa aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu nyaratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu kitu deh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la syaya minal insan dihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna. Jadi aya adat sur imma bikulin au bibadin au bila saya badin ndet make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti qodiyah kuliah mujabah kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qodiyah juz'iyah mujabah
la saya aminal insan dihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kok dia salibah kuliah. Jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot kajen gugu bage ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Samsiah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam salasa di Abuya Cidahu malam salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cak modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar tak ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh teh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kitab ulang mantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayata wala ato dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah beunang tak ku santri ji jeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar aya jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran salah sekali moal bisa kadeuleuh Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga cat suara sekali mata mana bae mal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteuneunan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka Syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah
Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami salasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang kadinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot teu kos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleun tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah bos can geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud awsalabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamat zatul maud maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh jaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh ya pan ku sia ge teu kaharti kan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al absor datang ka mana ieu al absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ia termasuk karena daimah mutlaqah wa yalati kamu piha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuarima daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aeda iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qadiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah tah mulai guys teu kaharti kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya eta gaji teh kok hese dua tak imam sampai dek kabongkar eta kakarak lah saceuhil teh tencana naon oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus tah aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaranna tah ieulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah tah eta ngaranna jihad kayak lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna
tak eta ngaranna muhtalitot gambar kurang jadi santri mah ulah ngaHP bae bego santri ngaHP bae muhtalitot tah coba tulis teng 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 ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana naon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah muhtalitot nyeun masalah teh samsiah bab muhtalitot muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku Mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak Mama muantah ya Allah batur mah kos kitu teh baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku Mama ieu nihil asal dia menjadi menihil kabeh bisa nyaho kaler kidul guys ya mah atuh hitut ge seungit juga dan baru aya hiji oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah Mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku Mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak Mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dik dipulung minantu ku Mama gitu gratis untuk henteu aya gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang teh mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di Mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh Mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat timimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang tita ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu iya dongeng Mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana dianu diiring cenah dianu diiring tamatan naon lain maling sia sugan teh diiring anggeus tuh jadi kabongkar teh ku samsiah mah geus inokos kieu karena qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata
timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok buah waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep kata Gusti itu ngaranna tah cek kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh gini teh nyaho jajan kudu muara gaji mau martir teman nyeun imah meureut Masya Allah teh hese gaji teh hese tah eta kakaraksa filsafat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah dek datang kadinya teh dek datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazoroh ngaranna lizharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lizharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazoroh tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul Letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jadi bi Husainiyah di imah urang maya eta kos kitu Waladiyah tah eta leutik kitab dah wararese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juz'iyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juz'iyah geus lamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul absar ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita kos itu tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tanaon sia tah aing nu ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kalau mau tamat-tamat tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti
kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup deuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah deuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doa Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun henteu ngabesan ieu panyakitna ngabesan ya engke datang ke gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa ican ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kara itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo tadi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang ge teu nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya tajalina di dinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajalikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40ha di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah
tah kos gitu. Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pancen bisa kos gitu moal kaharti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngridit kene, kahalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah, moal bisa kahalangan ku eta. Aya secuil be dunia di jero hatena, eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah. Moal bisa. Dan nu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah. Lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyahna salibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu. Mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang. Ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah ku hari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting ku hari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih ku hari tasbih nage loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daeknya nagu hari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti penting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunaan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing. Oh kiai panggantungkeun bae modar sia. Heeh beneran kan? Bener. Karak. Bere. Mulai zikir tengah peuting nah. Pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae. Jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang karebe ka Allah bae ku ari mah hampang bakalna ibadah. Anu masih kene pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun tikeur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah tikeur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya karena kuari bae jang orang ngeunaheun jasa jadi kayak ibadah eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini heuy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeuy nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus deui lah teu geus kolot ieu keur ka Allah ya Allah lah karena kuari bae tungtung nama penting lain zikir ngadu omong jeung ini zikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat
naon dipakai kaberat warung geus dibikenan ka anak sawah geus dibikenan ka anak kabeh imah geta ieu mah jangbung subaya abah masa akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipakai kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabara tahun tapi bakal dibere surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kanikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara ajak ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuhu yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ka sorga nangke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke mah kadeuleuh bakalna di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan nanaon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinana nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah aing nu ka bogoh aing moal di dahar ku aing boro-boro ku sia dek di deuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae iya jasa iya liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jara ngan teu di figuran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue di toel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka nya sarwiti dikiriman kue keur mejena kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atuh engke na basi mending di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara sarwitina siapa sama sarwiti Kumsalam saya tak Abi Kang Jahit barang di dalam buka sarwiti kue raga kue raga kemana mah rentek kajauhan oh sarwiti sayangku Masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak misikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak eta kos kitu itu engke dibere bidadari dibere segala barang deuleu Allah eueuh nanaon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu
lamun ditanyakeun nya geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti kue ka mana Swabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los can sia kabeh weuy sama kue ku ucing Swabodo teh geus teh dipirale sebab neuleuh bibirna komo geus senyum masyaallah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum Masya Allah nu di imahna ngomong baik heuy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retiis komo hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari sengit anu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayak ka di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum itu beres Masya Allah isi budak tapi anakan bae tetap itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah boros 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodek ieu teh eta doang tah eta kos kitu na ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah